Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya pangdang udenya kurang berhasil hanja dongeng anu katuna dina dinten kamari. Dinten kamari teh maya dugi ka dinya mitranya aya orang sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita pinujeun ngadangukeun rumah. Beretek wae si Acim jeung si Suem teh lompatan teu sirikna teh paheula-heula. Hayang gancang ngajauhan si Sileuweung barang anyuk ka pos duana teh ting corowok. Bagong euy, ya Bagong datang euy, Bagong datang. Hihi, abuan Bagong geus datang, meuli loba gelet ngabandaleut, ngebat nyatang pinang euy. Loba naker. Atuh sararea teh caruring hak, maneh ngehenu ting corowok. Geus kitu ngadeukeutan gancang harita Pak RT teh ngabahagiakeun pok bari tu banyak nah bener ya Bagong teh geus datang jang laras Pak cilaka Bagong teh tos seueur ngaleut ka dieu loba pisan di luar dugaan. Aduh halah pokona mah loba batan anjing Pak ceuk si Aji bari teh ngabejakeun titinggalianana. Nah bener jang Sueb iliran Pak RT tuh banyak kasih Sueb gancang atuh si Sueb teh bari nembalan. Leres Pak RT Bagong teh hanya seueur pisan kacida lolobana galet ngabandaleut aya kana puluhna. Aduh kitu geuning tuan cenah Bagong teh loba pisan tibatan anjing kumaha tuh ari geus kieu Pak RT tumanya kasih tuan. Tenang, pokoknya jalankan semua rancang kita nih. Kita orang Kedah. Saya jaga diri. Tetap berlindung di balik ranjau-ranjau yang kita sudah buat nih. Biarkan anjing-anjing kita menghadang mereka. Nya, tapi tuan kumaha lamun Bagong teh aya nu lolos ya. Apa boleh buat, kita semua harus siap-siap melawan itu Bagong secara langsung nih. Alah nya tuan, tapi orang lembur mah kapan teh baru senjata api kawas tuan ya. Inggis we aduh harapan langsung mah. Inggis loba warga lembur anu cilaka ya. Jangan takut tuan, akan ada di garis depan untuk melindungi semuanya nih. Tuan di rencanganku Huan Bay gitu deh Bapak Haji Subadi. Cek kata si tuan mere kata nangan pikeun warga lembur. Hanya tadi kitu mah tuan kan kadewe hati-hati sing waspada ya jeung kudu bisa bener-bener ya ngelindungi urang kabeh ya. Tenang kalian semua, tidak usah panik deh. Biarkan saja tuan akan menghadapi mereka. Kalian gunakan saja jaring seumpama Bagong bisa lolos deh. Ya tuan lah. Hari gitu mah, aduh, kan wayah nama kudu jaga diri ya. Bisi urang kudu langsung adu hareupan jeung Bagong. Ceuk Pak RT. Ya tenang we atuh. Lamun kapaksa kudu adu hareupan jeung Bagong mah. Aki bakal ngagunakeun jurus anu hebat. Ngagunakeun jurus anu ampuh. Jurus naon taun teh ki lah. Sok kawana wae taun teh. Sakanya uing mah kapan aki teh bisa kana jurus jeung si Acim harita teh. Ya bisa aja kan ku aki teh di beja-beja. Jurus anu ampuh teh nya eta jurus lengkah 1000 alias lumpat. Ai aduh hareupan jeung Bagong mah aki mah lumpat we. Inggris disuruh. Sukan teh nyawe boga jurus teh lah. Gitu mah tuh sebajing bohong lumpat mah sieun lah.
Wih nggak bisa tuh Ki. Geus ya, orang orang jemput. Ayo batur jemput. Jemput. Gacangan bisa kaburu bagong kada datang ya. Jeung eta si Pak RT ngajakan kamar gelembur pikeun jarumput di balik pitapak. Sabagian warga lembur anu marawa anjing macan waka jarumput. Bae duduk komando di situan Jenny. Kanggo warga lembur anu nyaranak anjing supaya siap-siap ngelepaskeun anjing 1, 2, 3. Jeleng anjing teh geus dilepaskeun. Aya kana 20 nama. Kitu deui si Pleki si Pehul jeung anjing situan Jenny geus dilepaskeun. Ting bareng mangalumpatan buru ka sisi leuweung. Lumpatna teh patarik-tarik ceguk. Bari ngagogogan kawas nu geus apaleun yang dihareup teh aya musuh. Bener we. Abrulan bagong anu sakitu lobana teh geus ajo kalebah dinya buguh we atuh barang ngejoa teh. Dipapag ku sabubuhan anjing. Atuk namager wae tarung antara anjing jeung bagong. Sorana mani rageng oge kadenge ti garuik ti salegrok. Eta bagong teu nyangka mun bakal adu hareupan jeung anjing nu sakitu garedena tur garalak naker. Bibana kamampuan anu beda jeung anjing biasa. Suruntul katingali salah saurang bagong teh nyuruduk ka si Pehul. Tapi eta anjing jabrik teh harita teh ngakiwarekeun badana. Plos nyamos makan angin puguh we atuh bagong teh nyolonton. Dilepas ka hareup. Gentak si jabrik teh kacorelat kieu jeleng malasna rajang. Manehna rek ngabogohan ti tukang puguh we da kayaan kitu mah. Bagong teh harita can kaburu balikeun awakna. Akhirna mah eta bagong teh meunang dirontok, keburu gewewek digegel. Uwi karasa puluh kekasa nyeri. Sakitu terus sama adug-adugan hayang ngelepas. Tapi batan lepas mah kalah ka digegel satarik dan nepi ka kajowo dagingna teh. Akhirna mah eta bagong teh ngalaman tatu anu kacidaparna. Curelat eta bagong teh ngarek lumpat rek ninggalkeun pakalangan. Tapi harita eta si Pehul kawasan teu mereka sepetan ribut ngegel kana beuheung eta bagong. Dipikeun ka bagong teh perlaya. Bae sapada harita. Gitu deui si Pleki anjingna tuan Jenny. Anu ngaran si Damar. Eta anjing teh boga kemampuan anu luar biasa. Loba bagong anu geus dirubuhkeun. Ari nya hareupan hiji lawan hiji mah geus bubuh atuh sakiak bagong teh loba nu paraeh. Tapi biki dieu teh bagong teh beuki ngalobaan. Abrulan bagong beuki loba atuh ngapa kesaet anjing teh dihurup tuh 1, 2, 3, 4 bagong. Bibit kiwari mah anjing teh kawalahan untung we masih kene bisa ngimbangan can nepikeun aya nu jadi korban. Ukur tilu bagong we, ukur tilu anjing we anu kuat teh nyata si Pleki, si Pehu jeung si Damer. Eta tilu anjing mah tetela sanajan dihurup ku 4 urang anjing. Tapi itu dihurup ku 4 eta bagong. Tapi tetap bisa keneh unggul. Malahan mah loba bagong anu geus pararaeh. Di antara abrulan bagong aya salah sahiji bagong anu kukur merhatikeun we teu milu kana eta tarung. Eta bagong teh kacida gedena. Parona nyorot semua anu hurung merhatikeun ka pakalangan. Kusabab loba bagong anu geus jadi korban. Eta bagong anu gede teh harita manehna teh ngagacel ngeluncat. Miluna rajang ka pakalangan gerakan teh cepet naker. Puguh we atuh harita teh si Pehul anu keur ngagugunjang musuh teh ngadak reuwas sabab ti tukangeuna teh miluna rajang. Suruntul untung we si Pehul teh rikat manehna teh ngagacel plos serangan eta bagong anu kacida gedena teh nyamos. Kan bae aneh eta bagong teh bisa ngaliuk. Jeung deui ngabalikeun awakna teh kancang puguh we atuh si Pehul ge reuwaseun. Suruntul di bae.
Eta Bagong anu kacina gede teh bisa wae beuneunan rajana. Rek yururuk ribut harita teh si Pehul ngaceueul di kaluhur. Keplos teu meunang. Harita si Pehul nyobaan malesna raja curelat kia jeleng. Gawak meunang ngegel kana punduk eta Raja Bagong. Tapi tetela kulitna teh teas bubuh we atuh si Pehul teh pikeun karaju kaget. Ribut ngagajeleng ka tukang sabab teu bisa nembus eta kulit Bagong anu kacina teasna. Harita karasa hutuna teh menilinu. Si Pehul harita teh manehna mundur bari carwakana raja. Eta Bagong teh kawas anu surti. Buku we atuh harita teh sabot si Pehul hulang-hulang belesat. Teu kanyahoan teh katuturkeun ku kacepetan. Kacepetanna teh katuturkeun ku paningali eta si Pehul nyaho-nyaho. Eta Bagong teh geus ngajebron kana dada eta si Pehul hiuk jebron corocos. Harita si Pehul teh manehna ngacegang ka tukang. Bagieu gai karasa merenjerieun getih ngaburia tina dada. Sabeunang katojos ku eta si Bagong. Ningali kitu harita teh baturna teh si Damer. Manehna nu geus hasil ngarubuhkeun tilu musuhna. Gajang rek milu ngabantuan nulungan ka si Pehul. Curelat kia jeleng naraja kata Raja Bagong. Di taraja kitu Raja Bagong teh kawas anu cicing we. Teh jikahan pana raja gawak. Sukuna teh menang digegel. Tapi harita teh si Damer ge colohok sabab suku eta anjing teh suku eta Bagong anjing teh colohok sawa suku eta Bagong teh kacida teasna. Di kujang-kujang teh bisa uget. Ngan bae harita teh manehna ngaraju kaget. Sabab katingali eta Bagong teh gigibeugeun awakna, sukuna teh digibeugeun. Bubuh we atuh eta anjing teh nepi ka goleweng kalayang gebru negar kana tangkal kai. Gebru karasa awak teh asa ringsek tulangna asa parotong gai. Can waka bisa hudang deui. Atuh sabubuhan Bagong ningali musuhna anu geus teu walakaya ribut disuruduk we ku aya kana 3-4 Bagongna mah. Nepikeun ka eta si Damer teh budal badil. Kuitna kaluar awakna balobodaan ku getih. Beunang katojos ku si Bagong. Itu deui eta si Pehul nasibna sarua bae. Sabab teu dibere ampun ku eta Raja Bagong. Kugoe atuh ningali kitu mah si Babah manehna ngarasa ngarunyaeun ka si Pehul anu geus paeh. Haya anjing oi kalah anu si Pehul telah mati. Haya kurang ajar. Si Damer juga kenapa bisa kalah nih? Dukika paehna kurang ajar. Ayo kita tembak nih, tembak. Cek situan ngajakan nembak eta Bagong atuh cik jaledor wae. Tiluanana teh ngagunakeun senjata api nah. Tapi barang ditembak teh tiluanana teh ngaraju kaget sabab kalah kanggebul we. Bari jeung awak Bagongna mah teh kerel-kerel. Awakna teas teu bisa ketemu rekupel, teu ketembus kupel orang. Kurang ajar. Itu Bagong tidak mempan untuk ditembak. Haya Ales sekali. Itu Bagong memang kuat sekali, tidak bisa ditembus sama peluru. Loh. Kuat ditembaknya. Kuat sih itu mah. Ayo maju. Yang bawa jaring segera cari itu Bagong. Takut maju ke sini bener we. Eta Bagong terus ditembakan dengan gajelang manehna teh. Rek nuru kasih Tuhan saparakan ja. Ngan bae untung we. Manehna teh asup kana pitapak, gebros atuh harita teh digubrus. Kana ranjau. Ngan bae awakna teh teas. Awi nu sareukeut teh teu bisa nembus kana awakna. Bari jeung gajelang dewe hajat ka luhur.
Ayo, ayo gunakan jari deh. Itu Bagong mau ke sini. Bahaya, bahaya, tidak mempan untuk ditembak. Kebatuan, jaring wae teh. Gunakan, cepat jaring, gunakan. Ayo jaring, jaring tuh. Geus kitu mah, warga lembur malah jari teh cungjelang. Ngahadang ka eta Raja Bagong. Geus kitu mah eta Bagong duduk teh gedena teh dicari. Urang dirukuk. Urang oi. Horse. Sia. Urang dijari si wanita malah kaya si jari oi. Ya keur euy. Urang lah. Gue atuh buaheun pisan anu ngajaring teh. Samka tinggal di Bagong teh kawas anu teu walakaya geus ngajaring tapi teu lila. Sabab eta Bagong teh ngibengkeun awak bari ngababit babitkeun sihung nu antuk nama jaring teh pararegat bret. Aloh begat euy. Awas. Gajak jari euy. Cungcleung deui we baturna teh ngajaring kitu jeung kitu tapi Bagong teh bisa begatkeun eta jari. Alah kumaha geuning euy jaring bisa begat euy duh. Alah eta sihungna seukeut kitu nya euy. Ceuk baturna. Ayo euy, tuh diantepkeun terus jari euy. Bahaya. Dikara celeng bae ngagunakeun jaringna. Halik euy, urang kadek uing. Ceuk teh si Acim bari mentakeun pedogna. Beletrang. Pedog teh bisa nembus kana Bagong. Urang ajar sia. Ditumbak ku dewek deui leuh. Hiu. Harita teh eta tumbak si Aki jari nyorocos kana beuteung eta Bagong. Tapi si Aki teh ngaraju kaget sabab tumbak teh jadi mental. Ai. Amo teu terak di tumbak deui kan. Aduh. Waduh jadwal teh. Bener ke Aduh, waduh kumaha ge ya. Mundur. Jaring euy. Atuh nu cek ngajaring teu eureun. Terus-terusan eta Bagong teh dijaring geuning bae. Hasok ulah putus asa kene jaringna euy. Terus jaring cek RT. Atuh sabot eta Bagong dijaring. Tuana Jedik baceng baturna nembakan Bagong anu katingali geus ngabrul sama mulu kainya kadinya. Kitu deui sabubuhan Bagong teh aya nu nepikeun ka tika rubrus kana jero ranjau atawa pitapak. Tapi lolobana mah anu bubus anu bisa lolos kapaksa atuh kudu ditembakan. Jedor soal tembakan di sarana. Loba Bagong anu ting cara luka menang katembak. Ayo tembak, jangan biarkan lolos. Ayo tembak. Hayo. Ayo tembak, gila tembak baji. Aduh, kemana sih? Aduh. Pleki. Awas. Kata Pak Haji. Si Pak Haji mah nembakan Bagong anu rek narajang ka si Pleki. Sama ketingali hari teh Haji geus lolobana teh geus pararae kabeh. Dia sahiji ukur si Pleki wungkul anu geus katinggali ripu utung we kebieu kaburu ditembak ku si Pak Haji. Cacak lamun teh kaburu katembak mah eta Bagong teh bakal nyorocos bakal maragat ke Jawa si Pleki anu geus katinggali ripuheun pisan. Pleki kaca kabur boleh teruskan ulang lawan ulang tembakan cek Pak Haji. Atau si Pleki teh nurut gancang ninggalkeun eta pakalangan. Bagong anu geus jadi korban alatan ditembakan terus-terusan ku Pak Haji. Kitu deui Tuan Jedik jeung Babah Fei. Atuh ningali kitu mah eta Raja Bagong teh harita ngareret ka tukang kawas anu ningalikeun balada anu ukur 310. Bagong mah segrok eta Bagong teh segrok. Saterusna ngagibengkeun di awakna bret jaring teh pararegat deui. Alah leupas deui euy. Kumaha euy jaring teh cerebeak ye. Alah awas wis rujur awas. Ai halik jika mundur. Alah Bagong teh leupas tuh. Reuaskeun atuh warga lembur teh. Sabab Bagong teh harita teh geus leupas tina jaring wakari jaringna teh geus beak. Tapi eta Bagong teh terus narajang. Kalah kembali ka tukang geus kitu mah suruh teu wae ngagaceleng ka tukang. Guru ka baturna anu 310 deui. Kawas anu cacarita eta Bagong teh ka baturna.
Geus kitu mah eta Bagong teh tinggalkeun eta tempat ditaluturkeun ku baturna. Alah kalah idit geuning tuh. Beuneu eta teh rajana nya Bagong teh duh. Jadina raja ka urang kalah ka idit. Oh nya beuneu teu bikeun. Lamun nepikeun ka baturna ditemakan nepikeun ka paeh kabeh. Jadi pilih idit we ninggalkeun eta tempat. Alah untung we lamun sacak-cakan teu kaburu jika mah urang teh bakal cilaka. Bakal jadi korban ku kaganasan eta Bagong anu teu teudak di nanaon ya aduh. Hebat pisan. Mun Pak RT. Cacak-cacak lamun teu kaburu jika wah cilaka. Teh lah beduk pisan Bagong teh. Aduh. Pirang-pirang we disuruduk tadi adah. Alah jadol teh beduk Bagong teh. Alah untuk idit tapi oi. Hihi, ya kaburu idit, untuk laut kabur idit mah itu urang teh bakal beak disuruduk we teh Bagong. Alah Bagong teh hebat pisan. Wah Bagong kejaden eta mah euy. Oh jaluk teuy kitu euy. Lah itu bener kuat pisan aduh. Jari sakitu lihat lagi keur kapegat. Sabot keur kitu torojo harta situan jadi Babah Hopei jeung Pak Haji nyalampur ke kainya sama Bagong teh geus kalalabur. Untungnya saja kalian bisa selamat karena itu Bagong sudah pergi meninggalkan ini tempat karena tidak mau temannya kebunuh ya Tuhan untung baik eta Bagong teh kebelaan baturna ngajakan idit lamun teh idit mah duka teuing nasib urang-urang teh ye tadi geus bisa lepas sila jaring hampir-hampiran bae tunggu urang teh salamet. Kita menghadapi seekor Bagong yang sangat aneh itu Bagong sangat kuat tidak membantu sama peluru. Hanya bener bisa itu Bagong memang waduh tidak kuat tewa. Waduh bener Pak RT ditembakkan sama berapa kali eta Bagong teh terak aduh kumaha atuh ieu kieu. Baiknya kita segera kembali ke pos dan juga kita segera meninggalkan ini tempat. Takut ada kejadian yang tidak diharapkan. Takutnya itu Raja Bagong kembali lagi Nah ayo urang cangan ninggalkeun ieu tempat ya. Inggis Raja Bagong teh nyampeurkeun ka ieu ya. Bahaya ya lamun Raja Bagong nyerang ka urang teh. Wah bisa lawan. Cek eta Pak RT nya tujuan karena saran di Tuan jadi. Atuh ari geus kitu mah sareng teh bring bae ninggalkeun eta pos. Buru ka lembur. Di baru ku hati anu keketegan. Inggis Raja Bagong teh balik deui nyerang ka Pilemburang. Mitra waktosna para seteja kapan nya cek heula urang teh jajar cerita si selun balan siluman mengunungi ka dieu heula hampun teu mang teh maksimalnya nuju balideug ieu teh pilek jangan ada dipuh ya dina ngandongikeun pamila-mila penting tapi malah mandar sakieu oge tiasa kahibur baraya di mana we aya atuh mang sangaranana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.